Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, dina dangat ayeuna urang medar deui carpon tina majalah Campaka tahun 1866 nomor 20 genap. Judul carpon anu baris kapidangkeun nyaeta Ninocha. Ieu teh pangarang nama Anton Chekhov alih bahasa Sunaria PK. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Panto muka lalaunan sarta sobat medok kuring Parel Sergeyev Vikelenev asup sanajan ngora keneh umur namah tapi lantaran manehna teh geringan paromana jiga geus kolot sarta mudit tenjo sagemlengna mancung muncugug sarta warugana begungong koeng daya pisan matak narikna tapi sabalikna pisan pasemona mah semun udareh deh akuan pisan lir boga daya panarik unggal-unggal urang neuteup beungeutna sok karasa hayang ngarampa hayang nyasar kulimaramo engke oge tangtu bakal kanyahoan sifatna budi parangina lemes genah matak sugema anu misobat seperti umumna jelema nu elmuan manehna teh tara loba carita jeung kawas-kawas nu eraan ongkoh deui dina waktu-waktu ieu mah manehna teh leuwih pias disasari jiga pisan anu keur meunang musibat. Nah kunaon atuh anjeun teh kuring nanya bari negas-negas beungeut nu sepa sarta bibirna nu rada ngeleper. Gering ieu teh atawa menang deui ka teu panujuan ti pamajikan mani asa robah pisan pasurupan teh. Sanggeus ngaheneng sakedapan Parel koh-koh batuk tina sarengkak-rengkakna katara bangun nu putus harepan pokna. Nya jeung Ninocha deui katugenah teh asa pohara teu bisa sare ieu unggal peuting oge katenjo ieu ku anjeun oge hirup kuring teh asa nataku nasib teh asa kacida nu sajen mah semua gampangeun pisan ngungkulan rupa-rupa cocoba teh kanyeri kapeurih jeung kasedihna teh gancang disalita deui tapi na ari ninggang di kuring mah asana teh cocoba saeutik ge hese pisan rek lipurna. Na kunaon deui atuh ceuk kuring. Tapi ra soal nama, soal rumah tangga deui kieu carita nama kamari pamajikan teh teu indit-inditan cenah pas sore teh rek cicing we di imah barengan kuring geus tangtu we kacida ngarasa bagjana teh biasana mah manehna teh tukang liar ari peuting teh pan ari ti beurang mah kuring teh tara aya di imah digawe atuh peuting harita manehna teu inditan teh kacida ngarasa bagjana teh tapi kata anjeun mah can kawin jadi tangtuna ge moal kasawang kumaha nikmatna kumaha gegetna mun seug balik ti pagawean nyampak pamajikan batur hirup pik lenep nyaritana teh bangun anu ngabibita kumaha endahna hirup nu geus laki rabi saterusna manehna nyusut kesangna tina tarangna bari neruskeun omonganana. Ninocha teh mau ka mana-mana cenah sore harita mah rek maturan kuring tangtu anjeun ge nyebutkeun kacida bodona kacida tololna kuring teh tangtuna ge moal aya nu bisa ngarasa bungah babarengan jeung kuring mah kuring meakeun waktu teh ukurna papan-papan rancangan atawa dina alat panyaring kuring matara pisan kana ulan ulin atawa dungsu dangsa atawa guguyon teh sedangkeun anjeun oge terang inya kana adat-adatna Ninocha bebas gumbira memang hak manehna budak ngora anjeun ge mau bisa nyalahkeun ku kituna mah. Harita teh kuring nembongkeun barang-barang nu teu aneh teu sing saenyana mah potret-potret itu teh ieu teh mengdongengkeun sababaraha carita saterusna kuring teh ujug-ujug ingat we kana surat-surat dina laci meja kuring di antarana ingat aya sababaraha siki nu asana teh kacida pikalucueunana dina mangsa-mangsa kuring jadi mahasiswa kuring boga sobat-sobat nu kawas nu teu areujeun sok nyarurata nu eusina matak ngakei anu maca mun teu saeleun teh macana abong kuring gancang nyokot surat teh tina laci meja kuring
sarta mimiti dibacaan hiji-hiji hareupeun pamajikan, hiji dua terus surat nu katilu kalina dibaca saterusna na ruksak we suasana teh. Dina surat nu kaopat teh manehna milu maca kalimah katia nyungkemkeun kawilujengan pikeun awewe nu galak timuruk mah puguh we kalimah saperti kitu teh teu bina lir hiji peso nu seukeut demi ninoca teh timuruna udubillah. Pertanyaan-pertanyaan murubut ninggangan sirah kuring nu cilaka. Saha katia teh kumaha naon hubunganana nya kuring teh teu bisa majar kumaha ukur karibalaka yen kitu lah katia teh asih mimiti cinta munggaran pangalaman mangsa jadi mahasiswa, mangsa rumaja, mangsa diri sifatna masih sing sarwa neangan. Unggal jajaka ge kuring terus nyarita tangtu bogaweun anu sabangsa jeung katia teu bisa jadi mun tepi ka henteu teh, tapi ninoca norek banguna teh kalah kaheg dipaparah kuring jeung katia keur titik-titik. Pangeran langkung uninga cek kuring teh manehna mimiti inghak-inghakan, mimiti cimata, saterusna awong-awongan, jahat, teu suka cenah. Teu terus terang ayeuna ge geus tangtu boga loba nu samacem jeung si katia beri susurumputan tangtu. Kuring nyoba ngupah ngapeh manehna tapi taya hasilna. Jalan pikiran lalaki teu sajalan jeung awewe nya akhirna kuring menta dihampura. Kajeun teuing manehna nu ngajengkat bari awong-awongan tungtung nama manehna ngunci maneh di kamar. Kuring masare teh dina kursi di rohangan studi. Ti isuk-isuk ge jam medud wae hare-hare pimanaon kawas kasalaki teh ngancam nama rek balik bae ka indungna cenah. Jeung tangtu kana kituna teh geus nyaho kana pangadatanana. Loh, lain carita pigagumbiraeun ieu. Awewe mah hese pisan diteuleumannana keur kuring mah nanggap yen ninoca teh ngora keneh bersih hatena, nanggap yen mun nyarita balaka teh moal aya matakna. Nah ku hese rek ngahampura teh bisa jadinya kuring nu salah teh mah, tapi pan kuring geus menta dihampura. Kanyat ngorondang teu bohong eta teh, malahan anjeun oge taya gorengna mun nyaho kuring teh ceurik. Nya awewe mah kawas tarucing anu hese pisan diteguhna. Sobat, anjeun wawuh pisan ka ninoca, manehna ngajenan ka anjeun, manehna miconggah tur hormat ka anjeun, tulungan pangnempokeun pamajikan, pangmamatahankeun, sinangartieun yen pangadatan kitu teh salah. Kuring teh bet jadi goreng, kuring teh bet jadi gering sobat. Sapoe deui we kaayaan di imah teu loba, kawasna hirup teh geus teu tahan. Tapi nya perlu ku kuring di titik-titik atau puguh we pan anjeun jeung manehna teh lain wawuh sakatiga. Sasatna ti keur budak mula manehna percaya deui ka anjeun mah omatnya demi sasobatan urang pangnempokeun. Ngadenge pamentana bari jeung lungas leungis saperti kitu atuh kuring ge teu tega. Kuring dangdan rek neang pamajikanana kasampak teh ninoca keur camepleu dina tempat karasapna, keur diuk dina sopa tumpang kaki panona anu nyari teh dikerejep-kerejepkeun teu migawe nanaon ieu. Waktu kuring kanyahoan datang manehna kanjat ti buburan jat muruk kuring larat lelet heula gancang mendetkeun panto. Hampang saperti bulu nu hiber gancang malik muruk kuring deui sakedeung oge geus nyang saya dina rangkulan kuring. Anjeun teu kudu curiga para pamaca atawa nyangka lebah dieu salah citak. Sak curiga naon deui nu jadi pikiran anjeun teh? Kuring nanya ka manehna bari sina diuk digigireun. Perkawis naon teh? Cenah geus gugujurudan deui pikelenep tadi datang serta nyaritakeun geus ribut deui cenah. Oh kitu janten ngadunya. Na kunaon deui atuh? Soal tepira kacapean teuing abdi kamari teh murang maring weh margi asa taya pisan anjanganeun kamari teh. Asa teu pararuguh, asa caket kana piambekeun teh mendak jalan soal katia
kamari teh capek seleres nama. Tapi anjeun ge terang geulis kejem kitu teh taya ras-rasan pikelenep ka Cidaru waseunana. Padahal meureun anjeun mah ngan nyandiwara. Tenan naon manehna ge resepeun kanu timburuan teh moal aya kedok nu langkung sae batan pura-pura timburuan. Tapi dugi ka dieu we pokona mah teu paduli sanya-nyana mah tos bosen jeung manehna teh ke cayeuna nya. Tapi kumaha bae oge eureunan atuh nyiksa manehna teh. Anjeun ge terang manehna teh pikawatireun da gede atuh duriatna mah ka anjeun teh. Kumaha be jalanna mah tembongkeun yen anjeun ge dedeuh ka manehna. Diajak nyarita sakecap we geura meureun pangrasana teh aya di langit ka-7. Dinoca kerung tapi teu sabaraha lilana basa datang pikelenep bari bangun alum melong ka kuring. Dinoca ngajak imut bangun gumbira ka salakina. Persis pisan waktosna ngaleueut pokna ka salakina. Kuweruh sadurung winarah kitu nya tara pisan elat teh bade limun atanapi krim. Pikelenep teu nyangka baris meunang panerima seperti kitu mani gancang nguru pamajikanana. Semuka cida gegetna nyiuman leungeun pamajikanana bari terus ngarangkul kuring. Kasar pisan ngarangkulna teh asa teu pupuguh we. Atuh boh kuring boh Ninoca asa kaeraan. Moga-moga menang rahmat sakur jalma tukang nulung ngarukunkeun anu eukeur parasea. Kitu kongkorongokna si lalaki anu bagja teh. Anjeun geus bisa nyadarkeun manehna naon sababna lantaran anjeun lalaki sajati. Anjeun campur gaul di masyarakat sarta anjeun pasti terang kabeh segi-segi hate wanita nu hade. Kuring mah ukur sapi jalu anu kaku mun seug cukup ku sakecap. Kuring mah nyarita teh ku 10 kecap. Mun seug kuring rek nyium leungeunna atawa naonna bae bet sok kasalahan bae. Sanggeus ngarinum pikelenep ngeleng kuring karohangan setudina. Ngandag kuring ulah waka balik. Bangun dareuda nyarita. Kumaha atunya nganuhunkeunana nya kuring teh sedih asa disiksa hirup teh. Ari ayeuna ngarasa kacida bagjana moal aya bandinganana. Lain sakali dua kali bae geus remen. Anjeun ngajayit kuring tina kaayaan seperti kieu teh. Sobat nu satia ayeuna, muga-muga anjeun ulah nolak. Kuring teh boga kaingatan leuletikan bae mah. Saukur contoh lokomotif leutik beunang nyieun sorangan. Menang medali kuring teh basa dipamerekeun mah. Bawa omat minangka pemulang tarima lulumayanan keur manjangkeun sesobatan ulah ditolak. Ari ditolak kumaha ari dibawa keur nanahaon keur ngaragangan hatena nya hadiahna teh ku kuring ditarima. Poe ka poe, minggu ka minggu, bulan ka bulan geus kaliwat rumah tanggana awiat rajet. Remen manehna ngalamun dina sopa beungeutna pucet tanggah kaluhur melong ka langit. Banguna rek geus taya nafsu rek nyarita oge. Kanyanyerian hatena sok remen katara tina sarengkak-rengkakna lamun teu ulang ngalamun. Diukur dina soca teh tara jongjon gawena ngan iser-iseran bae nembongkeun hatena anu marudah. Minggu tukang manehna datang deui ka kuring silih rangkul kuring mimiti deui nyaritakeun hal-hal nu sanyana ukur omong kosong wungkul ngeunaan cinta nu bebas, hubungan nu laki rabi, ngeunaan takdir. Lain eta soalna mah manehna nyela kabeh oge geus kapikir dina hal-hal nu ngeunaan hate mah. Teu saurang oge nu salah kasalahanana kuring teh tungkul teuing kana pagawean di dieu nyawana mah. Anjeun ge terang kuring sama sakali teu wawuh jeung kahirupan patula patalina palaturan anyar pakumpulan sosial. Kuring mah ngarasa nya jalma nu bula-belu dina soal nu kitu teh. Kulantaran kitu cik atuh tulungan kuring sobat, cik kudu sina kumaha atuh Ninoca teh ayeuna. Nah hade terus hirup ngahiji jeung kuring atawa kumaha ceuk pertimbangan anjeun. Nah leuwih hade sina pindah bae ka dieu bareng jeung anjeun.
Sanggeus pada nimbang-nimbangnya kaputusanana teh Ninoca baris terus hirup jeung pikelenep kuring baris ngalongokan manehna iraha bae sakapuruna sarta pikelenep nyokot kamar nu di juru ke kamar manehna sorangan. Baheula mah eta teh urut gudang kamarna teh rada poek jeung beueus sarta mun rek ka kamar eta teh kudu ngaliwatan dapur heula. Tapi najan kitu sabalikna manehna bisa samemena nyepi ngonci maneh di kamarna sarta teu ngaganggu nu lian. Tamat cenah ieu pamiarsa. Carepon alih basa tina carepon nonica. Sakitu pamiarsa anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.